Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timadi eta tetep tina sebagian pirang-pirang ciri na tatagenan alal amali kana amal ay amalil jawarihi tegasna amal pirang-pirang anggota badan. Min sholawatin bukti nama pirang-pirang sholat wa adkarin jeung pirang-pirang zikir wa goiriha sareng salianti sholawat sareng adkar wal mutamidu jeung ari jalmi anu tatagenan ala dalika kana amalil jawari al ubadu eta ubad jalma anu ibadah wal muriduna jeung muridun. Fal awaluna mangkari anu awal kabeh tegasna ubad ya tamiduna eta tatagenan ieu awalun alaiha kana amalil jawari fi duhulil jannati dina asup ka surga wa tanaumi jeung ninikmatan piha di surga dina jannah wa najati jeung disalamatkeun min adzabillahi tina adab Allah wal akhiruna jeung ari jalma nu akhir kabeh tegasna muridun ya tamiduna eta tatagenan nu akhirun alaiha kana itu amalil jawarih teh fil usuli dina usul dina tepi ilallahi ta'ala ka Allah ta'ala wa kashfil astari jeung ngabukakeunana pirang-pirang tutup-tutup anil qulubi tina pirang-pirang hate wa husulil ahwali sareng hasilna pirang-pirang tingkah al qaimati anu tumetep biha dina qulub wal mukasyafati jeung pirang-pirang anu dibukakeun wal asrori jeung pirang-pirang asror rahasia kilahumari saban-saban sahiji natina dua ya tamidun alai piduhulil jannah wa tan umi jeung ya tamiduna alai fi usuli ilallah madmumun eta anu dicacad wa nasiun jeung anu timbul anu bijil anu cukul min ru'yatin nafsi tina ningali kana diri wa nisbatil a'mali jeung manteskeun pirang-pirang amal ilaiha kana nafsi hatta yuntija sehingga yen nganatijahkeun itu ru'yah ma kana perkara dzukiro anu geus dicaritakeun ieu ma amal aripuna napon ari jalma nu maripat kabeh falayarawuna tah eta teu naringali aripun li anfusihim kana diri karena pirang-pirang dirina aripun sayaan kana hiji perkara oge hataya tamiduna nepi ka yen tatagenan aripun alaihi kana syai'an bali syahiduna balik taningali aripun anal fa'ila kana saestuna nu migawe al haqiqi anu bangsa hakiki wa eta ari al fa'il al haqiqi Allahu ta'ala eta Allah ta'ala wa annahum jeung saestuna aripun mahalun eta tempat liduhuri dalika pikeun zahirna amal pakot ungkul.